Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun sampurna ning ingsun, sampurna sadaya karuhun pun sampun amit ampun nyaparalun ka para karuhun di sabuder awun pamakula kumawani mukakeun turub madepun. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tolabul ilmi aksara Sunda lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa ditepangkeun deui dina kanal YouTube Calisada TV anu baris ngedangkeun struktur aksara Sunda nyaeta bagian-bagianana tapi wangun aksara Sunda. Dina aksara Sunda baku diwangun ku 4 unsur atau napi 4 bagian. Anu kahiji aya namina aksara suara atau napi huruf vokal. Nu kadua aksara ngalagenna nyaeta huruf konsonan silabis. Anu katilu anu sebat rarangken atau napi pananda sora perubah bunyi. Ini salajengna nyaeta aya penamoran atau nabi angka di aksara Sunda. Bagian anu kahiji dina wangun aksara Sunda nyaeta aksara suara atau nabi huruf vokal mandiri. Aya 7 aksara nyaeta A, I, U, E, O, E, E. Dina aksara Sunda aya 2 huruf E nyata aya E teleng anu ngangge halis di luhurna oge aya namina E pepet atau napi E biasa. Wangun anu kadua dina aksara Sunda aya disebut aksara ngalagenna nyaeta mangrupi huruf konsonan. Tipikalna silabis di mana setiap aksara Sunda ngalagenna tos aya sora A di pangkarna. Semodel anu ejaan kapungkur nyaeta hana caraka data sawala tah ayeuna ge dirobih cara ngejahna ti kaganga cajanya tadana pabama yarala wasaha. Terus aya deui panambih nyaeta serepan di Arabia sareng ti Eropa nyaeta aya F, pa telajeng P, Q, X sareng Z. Nah sami di pangkerna aya swanten huruf A. Spesialna nyaeta orang
gampil tina hal penulisan kantun ngarobih suara tungtungna wungkul gitu. Ayeuna lebat kana wangun aksara Sunda anu naminda rarangken. Rarangken nyaeta pananda sora, parobi sora, perbah bunyi anu bakal ngarobih sora tungtung sora ngalagenna. Rarangken seueurna di aksara Sunda baku aya 13 jenis, dimana dibagi kana tilu tempat. Aya 5 rarangken anu ditempatkan di luhur aksara Sunda, aya 5 rarangken ditempatkan di sajajar aksara Sunda, sareng aya 3 rarangken anu ditempatkan di handap aksara Sunda. Mangga nyanggakeun. Bagian aksara Sunda salajengna atanapi struktur aksara Sunda nyata aya angka penomoran, dimana nomor atanapi angka ti hiji dugi ke 8 oge 0 tiasa dilarapkeun dina hal tulisan anu sami dina aksara Sunda sareng Laten nyaeta dina angka 0 nyaeta buleut rupana. Oge aya anu mirip sareng bentuk-bentuk aksara suara atanapi mirip bentukna sareng aksara ngalageuna. Mangga nyanggakeun. Ayeuna urang cobian praktekeun tulis aksara Sunda tingawitan aksara Sunda, aksara suara, aksara ngalageuna, rarangken oge contoh-contoh cara nulis angka dina aksara Sunda. Gampil nyata nyandak contoh di kehidupan sapopoe nu aya di sebedaran urang. Wilujeng nyakseni nitenan contoh-contoh diajar nulis aksara Sunda nyanggakeun. Sakitu anu kapihatur dina gelaran pangetikan aksara Sunda khususna di kanal YouTube Jalisada TV ieu. Apunten bilih seur kakirangan kukituna di antos sarungsumna komenna di handapeun ieu video.
ku hadirna kanal YouTube Calisada TV ieu mugia jantan panambih bahan kanggo pemula khususna dina olahraga diajar nulis aksara Sunda. Ampunten tina sadaya kalepatanana hampura. Hatur nuhun parantos nonton di awal video dugi ka akhirna. Mugia aya pulunganan kanggo urang sadaya. Sakitu anu kapihatur, rahayu aksara Sunda, rahayu aksara Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.